Halo. Goresan hati selawasna tanda tanya Neng Depitri anu bage nah ayak kene Neng Ayu anu bage kadedeh katina abdinya aris karena jurang anu nista Neng Depitri anu bage caritna batin pinuh ku karumaos Neng Ayu pinuh ku karumaos hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa kang arepin saloh sigana mah abasari sepuh abdi moal biasa sasarengan deui leuwih hade yu urang papisah wae katampi kadedeh salira apar akai sepulpe kanya salira do angin peting panepikeun rasa gurih cinta anjeun jeung ngedalekeun kasalira anjeun rarai anjeun ngancik dina hate kuri pungkom tajur hala katampi kadedeh salira ibu hajat bapeng ono kanya salira goresan hati salawasna tanda tanya nah ayak kene kadedeh katineng abdinya aris paera teh hari karena curang anu nista cerita batin pinuh ku karumaosan Mas Nayaga medalu migar anu bage pinuh ku karumaosan hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa sigana mah abani moal tiasa sasarengan deui leuwih hade yu urang
kadada salira neina anu sayang jang deh anu bager katampi kanya salira boh angin peting panepikeun rasa kuri cinta anjeun paerta hari jeung ngedalkeun ka salira rarai anjeun ngancik dina hate kuri wa ito anu baga katampi kadada salira masna yaga madalu mikar anu balalageun kanya salira aya cenah wa ito kapayun ucaplah panu teguna di jauhan ku dirina sabab yakin balukarna babandon dinu kawasan mere mawe kasa sama silih asih babajat yang upama lakuning jami utama dipitineng ku sasama goresan hate salawasna tanda tanya nah aya kene adalah Ridwan anu bager kadeuh batinem hatinya Aris Jang Dedi kena jurang anu nista Jepangka anu bager jerikna batin pinuh ku karumaosan jang deh pimpinan madalu mikar pinuh ku karumaos hirup abdi teh abah nemong pinuh ku noda jeung dosa neng de Fitri anu sayang siga nama Kang Arepin Salon moal tiasa sasarengan deui jangdang anu bageung leuwih hade hayu urang papisah wae Kang Daya Kang Oma katampi kadada salira Mama Ella anu bageung kanya salira
Wale gelar lagu Kang Ate aduh manis nyata dina rupi ibi katalah jaipongan aduh manis aduh manis anu lucu awale kelasik pate yang Pancasila direka katalah jaipongan aduh manis aduh manis katalah Kang Ate nurase di mana-mana kapayun deui awale aturan Kang Wale sawer laguna aduh manis katalah Kang Ate Bapak Udi resep di mana-mana aturan kapayunan Kang Omay anu bageus sawer laguna awalet aya aduh manis katalah nu resep di mana-mana aduh manis awalet jaipongan aduh man ayo jangan deh gelar lagu aduh manis nyata dina rupi ibi katalah jaipongan aduh man ketuk tilu baulan Kang Ate nu resep di mana-mana Kang Ate aduh manis katalah Kang Ate anu bagi resep di mana-mana aduh manis anu lucu Kang Ate anu bagi Bapak Udi anu bagi Bapak Udi di mana-mana Pak Udi kapayuna Kang Walet sawer laguna Kang Walet kelasik yang Pancasila Bapak Walet aduh manis katalah Pak Walet aduh manis katalah Kang Walet atur nuhun anu mana Abah Udi anu mana aturan salah laguna Bapak Udi Bapak Andi anu mah hai Bapak Andi gara kodok Bapak Andi Teh Acih dan Nur Teh Hindun aduh manis anu lucu
Pandi Golasi jeung Pencasilan nu resep di mana-mana Bapandi deui nu resep di mana-mana. Pandi gerang odok Pandi aduh manis katelana Bapandi anu bager di mana-mana. Abah Sahri anu bager kapayunan Abah Sahri sepuh abdi anu bager aturan kapayun deui. Aduh manis anu lucu Kang Ateng nu resep di mana-mana. Aduh manis hatur nuhun Kang Di nu resep di mana-mana. Disemakeun kayah Irgi coba anu ngabaku haturan kayah Irgi pikeun tapi kayah Irgi anu bagus marupi rupi dana hujan tumiba kana diri ayah Irgi anu bager Sor kapayun kulang jangan bajawab titis tulis di ajali ayah Irgi anu sapa Mama Irgi kabingung tebang hitung tung pamelang teraik bisa puluh ate baringu ante benang di beberapa waktu bunga jang kabingung tau tuh kurang kapagi ayah Irgi anu bagus sor kanya ulang walaupun tapi pasti kurang pasti kesorang umi naleni anu bager kurang pasti kesorang datangna sok pilih ganti umi naleni anu sayang datangna sok pilih ganti pasti kesorang datangna pilih nanti ayah Irgi ngapain ibradai kukupu ayah Irgi anu sayang ibrat tenang kukupu hiber tenang
awah peti paulin aturan layan eta ada yang cengrangi peti Apa? ada yang cengrangi anu bagus awah peti paulin ibarat kukupu ibarat tanah Kuku hiber. abeja uminalen anu saya ubira beja ditama Lewat meja kita. ibarat kukupu ibarat tanah Kuku hiber. aya beja beja ditama Lewat meja kita. luhur langit pecahnya Ampun. adanya tanah bagus awah berawa peti apa oleh geningan nama awah peti paulin Oh, Bang. abang dunia abang abang waktu sabatinya kamah naleni anu mana hotel tujuan lebah momongga hati kuring kamah naleni anu bagus anu datang kamah naleni anu sayang tok inggir lebat tiga Ampun, teh ngadaya. ombak lambat saja rela gumulu setra nembus tabu mepus tulisan harita sok ikis rahat hati aku sok aimplang baheula asih tulang Kalajengna mah. sedatu teh
salah budaya. Palawargi sadaya ianya keleresan tos kasalip itunya nembe di Bapak Arta panginten lagu pamungkas sa acan asarnya ieu mah pamundutna ti Bapak Arta laguna teh Panon Dari wilujeng ngadangukeun Bapak Arta nyangakeun Panon Dari na Bapak Arta kapayun kula bocah si kakang sorangan nu kalisi Panon Dari cobi kapayuna sakedap Bapak Arta anu mateang buat lu pake kok sor kapayun kula nu kalisi Panon Dari bocah singkang sorangan Bapak Arta anu mana jalmi na Bapak Arta anu mana Bapak Arta kapayuna meni hayang sono ka Bapak Arta kula hari kadeungan Bapak Arta kadieu oh hey anu mana Bapak Arta anu mana eta kadieun Bapak Arta anu mana kadieun Bapak Arta anu mana kadieun aduh ala ieu Bapak Arta kadieun asar ali wawai asar ali wawai Bapak Arta hatur nuhun ngali deui kaneng tia warung anu mana ngalih nyangakeun dihaturan kapayunan neng tia warung cobi kulan sakedap poyong tepang anu mana neng tia warung nyangi kira sakikiran nang karak asal hurun nang kuban asa handapeun neng tia warung anu mana jalamin dihatirangan Bapak Haji Gugun anu mana jalamin sor kulan kapayun haturan neng tia warung disorangan Pak Haji Gugun anu mana kapayun nun aya harinya ngikira Pak Haji Gugun asa kikiran aya Pak Haji Gugun hari naon karang Pak Haji Gugun asa luhuran Bapak Haji Gugun anu mana Bapak Haji Gugun kapayunan Pak Haji Gugun anu bagus Pak Haji Gugun anu mana neng tia warung tacan kapayun asar ali wawai asar ali wawai neng tia anu bageus neng tia warung anu mana kapayun neng sakadap tia warung mani hayang sono cenah kula abdi mah yo ngepangkeun neng tia warung kapayun heula anu mana tos lamian tepa neng tia warung kapayunan eta geuning di neng Yuni teh Yuni cenah kula dihangan neng Yuni anu mana urang ngalihkeun neng ka Yuni Yuni aya sugan jeung sugan cenah kula teh Yuni anu mana jalamina teh Yuni aya aya cenah kula aya teh Yuni sor kadi haturan teh Yuni Allah. abdi napangkeun Bibi ngareng kene koyang santuy sakedap hari kadieuan teh Yuni kadieu
Indri anu mana Ibu Indri anu bager Ibu Indri kapayun heula Ibu Indri anu mana Ibu Indri bayar laguna Ibu Indri anu bager aduh alah ieu saur Ibu Indri kapayun Ibu Indri kapayunan asalali Ibu Indri anu bager ngali deui Bapak Anta ulang ngalih deui ka Bapak Anta aya cik anu kagungan lagu Bapak aya Anta abdi nepangkeun Bapak Anta anu mana oh disarangan ku Bapak Okem Bapak Otem Hah? Bapak Oten aya teu aya Bapak Oten Bapak Oten anu mana Bapak Oten Bapak Anta kapayun heula disarangan ku Bapak Oten Bapak Anta aya aturan kapayun Bapak Arta Keling haturan kapayun Bapak Arta Keling anu bager Bapak Arta Keling disarangan ku Bapak Oten aya Bapak Oten Bapak Oten tacan kapayun aya Bapak Saman abdi nepangkeun Bapak Arta disarengan ku Bapak Saman Bapak kapayun Bapak Saman anu mana Bapak Saman anu ager Bapak Saman bayar lagu Bapak Saman Bapak Oten Bapak Saman Bapak Anta anu mana Bapak Saman deui 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 Bapak Saman Bapak Saman Bapak Saman kapayun aturan Bapak Saman Bapak Saman masih Bapak Saman Bapak Saman kapayunan kulan Bapak Oten aya anu bager Bapak Asan Allah aya kulan Bapak Asan Loreng haturan Bapak Asan Loreng aya Bapak Asan Loreng Bapak Asan Loreng tacan kapayun Bapak Asan Loreng aya anu mana aya Bapak Asan Loreng Bapak Asan Loreng kapayunan Bapak Asan Loreng abdi nepangkeun aya Bapak ulah lame-lame teh aya Bapak Asan Loreng Bapak Asan Loreng haturan Bapak Asan Loreng haturan deui Bapak Asan Loreng anu man Bapak Asan Loreng anu bagus Bapak Asan Loreng anu man aduh alah ieu kapayunan kado-kado macam nandan ayun-ayunan peyem ganas dinaeri walih deui kasaha deui Bapak Ratna anu mana aya Bapak Ratna anu bager
sono hoyong ditepangan heula sakedar anu mana anu nami Bapak Arta anu bager anu mana Bapak Arta sincaketan anu mana Pak Arta sincaketan anu mana Pak Arta anu mana haturan kapayun Bapak Arta anu mana Bapak Arta anu mana Bapak Arta anu mana Bapak Arta ayo Bapak Arta kado homa dunungan abdi rayungan di papanas di peperi cep ramdan jung natung asalan jung pasa Bapak Arta ya Halih deui gadaya sumur wangi anu mana mamahna irgi aturan kapayun heula adaya sumur wangi anu mana adaya sumur wangi kapayunan anu mana adaya sumur wangi seceketan anu mana adaya teh anu mana adaya teh anu mana adaya teh anu mana adaya sumur wangi kapayunan aduh alah iya asa Jonatung astralan jong pasa ngaloke wate abdi mamahna irgi anu bager sumo rea
urang aduaan mung hancak kageningan ukur lamunan ada di bengkel bangsa enak sangiwatan harapan harapan anu marangan ngarep ngarep ada di bengkel bak Jawa tina kanan ayah ada di bengkel ayah ada di bengkel mun penting gas jempling mikailing ada di bengkel hariring midang ada seorang ada di bengkel bengangan anggang haritanya gopan di tahun ada di bengkel genap puluhan ayeuna kesekasan ada di bengkel deui kajong ajanan cek ingatan rumah sana dan harapan disangka kesekasan ada di bengkel deui lo aya ukur catatan lencangka bagat cerita mana saker kumawasa mau bakal laksana ada di bengkel angin kersa mantena Diaturan ke ada di bengkel ayah ada di bengkel bongan hari tanya kupan di tahun mah genap puluhan ada di bengkel anu mana ayeuna bet lekasan ada di bengkel deui kajong jonman cek ingatan rumah sanen dengarkan disangka bet lekasan ada di bengkel deui
pun catetan najan ke begat cerita dede bengkel daya nu mama manusia teh kumaha mau apakah laksana dede bengkel angin kersa anjeun mah ditetep naik deket ada dede bengkel deh kapan pas ini hari gaspat ada dede bengkel deh janjian mo mika mamat ada dede bengkel lambat layat lambat layat lambat lambat ada dede bengkel olah waka ada dede bengkel deh hari luluasan ada dede bengkel deh jika no putus harapan janjian no hari mikaeman ada dede bengkel akhir nama kuring teh ambon sorang tapi tetep dauk kurimut tak benang di mika mamat jika no odan duriat ada dede bengkel lambat layat lambat lambat Ajo Melayu Mas. Sok, tangga ke payung. Hei, Di ke payung di. aturan kang kewajiban. Ayo. Kewajiban. Mangga sawer, atur nuhun. Atur nuhun Haji. Weh, ayo Melayu. Ayo Kang Haji Bang. Siap ah. Awas Haji. Ayo Melayu Mas. Saruntuina kewajiban ayah lupa olah kitu sasauran sok sia tak diterima buat kau kewajiban nobaker ruruntuyan saruntuina ayah 24 olah kitu sasauran sok sian abi nu lepang buah kau ruruntuyan saruntuina aya 25 olah kitu sasauran akang adibaya nu bager aya Kang Adiban Sok mangga Bu Haji. Mangga Bu Haji. Roh ieu Bu Haji. ayo Bu Haji kapayun Atur nuhun Bu Haji, atur nuhun. atur nuhun saruntuina aya 24 ulah kitu sasauran saksian abdi nu lepa
Belak sasaurang orang dukung Pancasila. Siap, awas ya. Aja belayu mas. Awas JK lagi. Jangan lari. Siap. Iya. Atur nuhun, atur nuhun. Anjar. Oh iya. Iya, KDJ. Awas Ji. Awas. Awas Ji. Lanjut Anjar. Atur nuhun. Hei, rek ibing moal. Lanjut. Anjar. Alasan rek ibing. Sok sade. Sok sadei. Ora saja. Oh, Pak RW asing. Tak kawin. Orang duduli. Orang indah. Orang saja digawikeun para asing abdi malang abdi menang saking isma dari jadikan para asing tadi jadikan orang duduk Pak RT orang hidup orang saja Pak RW asing abdi mau abdi mau abdi minum atau sok Inggris mah dari jadikan Aturan Pak RW asep. sok Inggris tadi jadi ayah cenah Bapak RW asing duduk Pak RW asing orang hidup orang saja Pak RW asing digawikeun Bapak RW asing ulah calik ae abdi melah hatur nuhun Bapak RW asing abdi melah abdi nindeng eta Bapak Said Bapak Jain mana Bapak Jain kapayuna Bapak Jain orang Bapak Said ayah Bapak Said orang hidup orang saja Bapak Said ada bagus digawikeun Bapak Jain ayah Bapak Jain abdi melang eta abdi melang abdi minum sok Inggris mah Bapak Jain bumi luhur anu bagus
sok ingis teu dijadikeun ajaib bumi luhur diatos orang malang jungunan orang hideung pajaib bumi luhur orang saja pajaib bumi luhur abdi malang abdi sok ingis dari jadikeun pajaib bumi luhur anu bageun tadi jadikeun abomi curug luhur aboih curug luhur para hideung orang sanca digawikeun diaturan aboih curug luhur aboih curug luhur abdi melang tak abdi melang tak abdi minang sok inggis ma aboih curug luhur tadi jadikeun curug luhur abdi melang sok ingis mah sok gali rajaji bapak boy curug luhur sok gali rajaji orai bapak boy orang hidup kalian Bapak Boim sisi Oke pemirsa mangga orang sangakeun ti payun kapiatur dina lagu Songket Bandung.
Pak Amit anu bageun padu asih kadah junjuna nunggumun nah repang Senjang songke aduh ciri asih Kang Amit anu bageun geuring kamalang kadada si manehna apa na dede pamugi ulah moyok jauh-jauh manggung awi niar dimelang apa na dede deui jauh-jauh ngajak kami nyiar-nyiar Pak Amit sederek abdal bager Ibu Ami dapi melang kembang wera daun turi neng putri panganten anu bagus daun turi gararing orang sirama garari orang-orang sirama lamun teraku diri ayang rejeng ngawai teh yoyo lamun teraku diri teh yoyo ayang rejeng ngawai nyangakeun dina laguna awet raje anu dipundutna ku Ibuna Nurul
mangga nyangakeun kasadaya anu dipayun. Haturan Abah Acang sareng Abah rumah sama. tangga jeung manehna Mama Nurul Kerja nu mana teh cenah mah rumah tangga teh atuh. geus teka Wilujeng sumping ka wa itu mama lilana Asep Ulah dihitung barina oge jalan. ti bujang jeung parawan nepi ka geus teu aya anak nyari cak wae jeung ari jodoh tetep mamahna Nurul Aya mama nurulan ka payun. tapi ngan pagujrut bae Sing salabar we. aya mama Nurul salah saeutik Mamah Nurul anu bagus babari pisan mandali Hindun arek teh hindun kudu kumaha Mamah Nurul kapayunan rumah tangga jeung manehna sakieu anak geus loba manehna taya eina aya Mamah Nurul dongga peti jemplang jempling dijujur Mamah Nurul abdi teh titah balik aturek balik ka mana Mamah Nurul deui Khawatir teh. aya hidung bapa geus teu boga orang kawasama Dedeuh teuing. nya atuh kudu kumaha teh hindun anu sayang aya teh hindun kawasama rumah tangga jeung manehna teh hindun anu bager sakieu Asep anak geus loba teh hindun deui kapayunan manehna daya elingan turan kawasama Mun urang eling wiwitan kumaha aya tantungan kamalena. Asep aturan ka Asep Bayilah papa sama Rumah aturan ka papa sama Wak geus loba aturan kawasama carita. kapayun wasama kapayun Urang mah Akhirna ka Asep dungana Ka Asep papasrahan anu kawasa. teh hindun rumah tangga jeung manehna teh hindun anu sayang Kumaha mah geus dekat hitung lilana wasama ti bujang jeung parawan nepi ka geus reuay anak ampun tapi kanggo sedaya anak icu. ari jodoh teu pakeun wasama tapi ngan pagujrut bae aturan kawasama pokao wasama nu bager salah saeutik wasama deui manehna daya elingan wasama dongga peti jemplang jempling wasama Kang Asep dijujur titah balik Kang Asep rek balik ka mana Kang Asep kapayunan manehna daya elingan Kang Asep kapayun dongga peti jemplang jempling Kang Asep dijujur titah balik Bapak Acang anu sayang Bapak Acang deui
Acang lindung Bapak geus Bapak Acang deui Bapak Acang anu mana Bapak Acang Pak Acang aturan sawer lagun aya Bapak Acang kapayun tengah peti jepang jeplek di jujurung Bapak Acang titah balik rek balik ke mana Bapak Acang manena daya elingan Bapak Acang deui anu mana Bapak Acang deui haturan deui kapayuna Andri anu mana Andri omah hoyo di tepangan Andri aya Kang Andri hayap papacok kuluna Kang Andri deui anu mana hulu pitas ku baturna ulah kana tungkul kudunya Kang Andri kapayunan sing getol Kang Andri kana ibadah ka dia bogo ka ditu bogo ka bogo Kang Andri araya kabeh ka ditu kumaha kumaha Kang Andri anu bager kasadaya pada bogoh Kang Andri nya aku bager ka Ibu Andri nya aku sabar ka Abah Sapri deui nya aku bela Abah Sapri Om Uci sawer lagun Om Uci kapayun Om Uci anu sayang sawer lagun Om Uci anu bakir Om Uci mama hoyong di tepangan Om Uci deui bager deui hoyong di sawer lagun Om Uci deui anu sayang mama hoyong di tepangan Om Uci kapayun ka Om Uci nya aku sabarna ka Om Uci nya aku bageurna kana basah di deui Om Uci anu bager nya aku belana kasih manehna kasih kukumis aduh riweuh aduh riweuh riweuh dijieun sorangan atuh bekang lain kurang dahar Mama Uci anu sayang anu bakir Mama Uci anu bakir deui disayang aduh riweuh Abah Sahri aduh riweuh dijieun tangga bekang lain kurang dahar loba kabogo ati teh jadi rariweuh dilajengkeun deui masih kena pamunuti mauna laguna kabunggulengan sok der kabunggulengan der
mana mata capek mauna milarina dipapantes kupa nipta tembang wujud tanah pasaran hoyong gerak babana hoyo tepaja jirim iraha atu iraha patapu cerasa sari senajan lawas tahunan mawal lema una anu mana diantosan sugana tembus rarasan barang jadi panutan hoyong gerak babarangan hoyong tepang jajiri mana na atuh areki tepung lawujud jang mana senajan lawas tahunan mawale Agus ijang dingongokkan sugana tembus rasaan Agus ijang pajan barang jadi panutan hoyong gerak pahajat babarengan anu bager bapak hajat hoyong tebak jangan jiripna pahajat tapayun sekali deui nu hemat tadi longokan ngalangga dina lamun mah apa jat aya di mana abdi capek milarina pahajat deui iraha atuh iraha pahajat anu mana haturan kapayun deui hoyong gerak pahajat babarengan hoyong tepang jajiripna iraha atuh iraha teh iyo anu mana kapayunan sakedampang teh iyo mamana pipri aya di mana abdi jampe milarina teh iyo nu heman jadi longokan teh iyo ngalangka dina lamun hoyong gerak teh iyo babarengan mawale ari diantosan anu bager teh iyo nu heman jadi longokan ngalangka dina implemen senajan lawas tahunan anu mana teh iyo mawale diantosan teh iyo deui senajan lawas tahunan bareng jadi panutan eta hoyong gerak
teh ieu deui hari babarengan hayang tepung jeung ciripna sanajan lawas sauna moal waleh kata moal waleh diantos teh ieu kamalinaan abdi cepe milarina di mana atuh irah Kepulauan jeung cirina hayang geura anda babarengan anda sinang resmi abdi cepe eta milarina nu heman teu dilongopkeun anda kapayunan sakadapan hoyong geura babarengan anu mana anda hayang tepang jeung jiriman iraha atuh iraha Kepulauan jeung ciripna aya di mana abdi capek dilarina di sana teu nebongan alangkah dina lemah hayang geura abdi teh da babarengan hiri kudu sayona iraha atuh iraha